Hidayah pesan akhlak kekaiman. Hidayah cahaya pituduh Allah. Hidayah pesan akhlak kekaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hormatin simkuring baraya Sunda sadulur hurip Sunda. Alhamdulillah wa syukurillah hadirin sadaya dina danget ieu simkuring tiasa tepang deui atanapangan dulur-dulur kanca mitra Sunda sagebarna. Pamirsa hadirin, rupina simkuring saja ngiring aub jabung tun malapung dina kanca dunya digital zaman kiwari dina era globalisasi ieu, simkuring ngawakilan sadaya pangurus di Yayasan Nur Hidayah aya karep saja ngadamel podcast nunuju usum ayeuna boh YouTube, Instagram sareng sanes kanten ngeunaan YNH Production, Yayasan Nur Hidayah Production. Salangkung heula simkuring bade nguningakeun wireh Yayasan Nur Hidayah ieu didirikeun atanapi dibentuk mohon didirikeun ku salah sawiosna panaratasna nyaeta Bapak HR Hidayat Suryalaga, lajeng Ibu Hajah Rita Margareta, oge simkuring Rija De Suryalaga, lajeng aya oge dulur-dulur sanesna nyata Ganjar Ginanjar, Insinyur Ganjar Ginanjar, lajeng aya oge Lingga Rahadian, teras Epi Pramanik Esos, oge Rita Ye Suryalaga, teras aya Julpi Iskandar Dinata, eta sadaya para pendiri panaratas Yayasan Nur Hidayah. Salajengna Yayasan Nur Hidayah di akte notariskeun rupina dina kirang langkung akte notaris Ayu Maimunah SH dina tahun 1880-an. Peryogi kauninga Yayasan Nur Hidayah diadegeun, didirikeun, diakte notariskeun, diantawisna aya dua tujuan anu utami nyaeta hiji social worker, kerja sosial, lajeng kaduana nyaeta Sundanis kultur budaya nu hoyong tiasa di digarap sektor naon wae, bidang naon wae nu ngeunaan budaya Sunda, insyaallah Yayasan Nur Hidayah konsen di dinya ngagarap. Salajengna saparantos eta kunaon aya sawatara alasan seueur pisan nanging sawatara alasan nu bade didugikeun diantawisna karep kunaon didirikeun Yayasan Nur Hidayah nyaeta ti para panaratas oge ti masyarakat Sunda sadaya aya kecenderungan wireh aya kegelisahan rupina mah ngeunaan hirup huripna, hirup kumbuhna budaya Sunda. Budaya Sunda eta ka tawisna dina waktos harita cekap membuat gelisah, janten aya kegelisahan kana hirup huripna budaya Sunda. Salajengna gaduh karepe ngabentuk hiji yayasan anu nyoko ka nagara panana boh dina widang atikan, pendidikan,
oge dina aplikasi langsung di masyarakat. Seueur anu parantos digarap diantawisna wae sapertos ngayakeun seminar-seminar, lajeng ngayakeun oge pelatihan-pelatihan ngeunaan budaya, boseni sareng sanes kanten. Oge produk-produk nu kantos digarap di ku Yayasan Nur Hidayah mangga sakedap. Aya sawatawis ti payun mana da nuju zamanna rupina mah mohon ti payun mah kantos ngadamel bentuk PCD kanggo pembelajaran boh di masyarakat umum oge di masyarakat di siswa sekolah SD, SMP, SMA sareng sanes kanten. Dawantawisna produk-produk nu kantos digarap sapertos kieu hadirin. Mohon undak usuk basa dijejeran ku Bapak HR Hidayat Suryalaga. Ieu ngeunaan pangaweruh undak usuk basa di masyarakat oge kanggo di guru-guru. Lajeng aya oge ngeunaan pangaweruh kanggo pangjajab pangantir pengajaran bahasa Sunda sapertos maca puisi contoh-contohna sareng sanes kanten aya di lebetna. Salajengna oge aya VCD pangantir kanggo pengajaran bahasa Sunda luyu sareng KTSP 17 pupuh buhun. Nohon tiasa ya diantawisna seueur pisan VCD-VCD-na aya oge bentuk seperti payun nu kantos diperdakeun ku pamarentah nyaeta aksara Sunda dina bentuk bentuk Unicode aksara Sunda nu tiasa dianggo aplikasina kanggo komputer, kanggo ngetik di komputer. Aya oge seueur pisan ieu tapi engke urang dijejoan hiji-hiji seueur produk-produk nu kantos digarap. Aya mensosialisasikeun sadaya produk ieu ngalangkungan bentuk PCD anu disebarkeun ka sakola-sakola oge ka masyarakat, ka Karang Taruna sareng sanes kanten. Eta rupina mah nguningakeun dina hiji waktos tangtos engke sadayana ku simkuring di dieu ieu bentuk PCD bakal diupload dina YouTube-na Yayasan Nur Hidayah, channel YNH Production. Kanggo tiasa diuninga ku para wargi sajebarna Sunda oge sanusantara. Langkung ngamangpaatkeun podcast, ngamangpaatkeun YouTube dunia maya dina zaman kiwari. Eta rupina mah para wargi sadaya simkuring sejak aub jabung tumalapung di dunia maya taya sanes pamaksadan teh hoyong pisan karya-karya Nur Hidayah, karya-karya Bapak HR Hidayat Suryalaga tiasa disosialisasikeun ka masyarakat sagebarna. Mudah-mudahan piduana wae ti sadayana simkuring dina ngadamel ieu podcast tiasa lumangsung kalayan lancar teu aya halangan harungan. Pamaksadan teu aya sanes hoyong tiasa ngiring sasiereun sabeunyereun ngiring ngajembarkeun budaya Sunda kanggo masyarakat Sunda sa jagat raya ieu gitu. Salajengna simkuring oge kantos ngadamel hiji garapan ti Yayasan Nur Hidayah nyaeta nu disebat Gending Karesmen. Gending Karesmen Nyarum Tresna Malati karya HR Hidayat Suryalaga. Ieu rencanana baris dipublikasikeun oge baris hoyong tiasa ditongton ku masyarakat umum oge ku siswa-siswa sekolah SD, SMP, SMA. Kitu rupina mah tangtos engke dina waktosna simkuring baris nguningakeun deui di podcast ieu mudah-mudahan simkuring lancar dina ngagarapna.
Kuring yakin pisan upami urang ngadamel hiji garapan, hiji produk, tangtos kedah disosialisasikeun ka masyarakat, kedah pada terang sareng sanes kanten. Hadirin sadaya, angen-angen nu dipiangen ku simkuring ti Yayasan Nur Hidayah ngawakilan sadaya pangurusna. Nyaeta mudah-mudahan garapan Yayasan Nur Hidayah kapayuna ieu tiasa dirojong oge ku masyarakat umum, ku birokrat, terus ku legislatif, eksekutif, ti kawit gubernur, dugi ka kecamatan, kelurahan, kabupaten, kota sareng ieu tiasa narojong ku cara dukungan moral kanggo kajembaran budaya Sunda. Sakitu rupina nu dipisangem diantos pisan respon sareng kamandangna dina podcast Yayasan Nur Hidayah Production, Yayasan YNH channel ieu. Subscribe sareng like rupina tos janten hiji kebiasaan kanggo dina ngadukung hiji program channel YouTube. Simkuring ngantos pisan kamandangna, pamendakna kritik sareng saran kanggo lumangsungna ieu podcast kanggo kajembaran budaya Sunda. Hatur sewu nuhun, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.